Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Qatrul Wais mari ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maparinan nikmat ageng ya Allah di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi anu maparinan nikmat alit ya Allah di akhirat tungkul. Alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat eta lillahi hak tangtu milik Gusti Allah Robil alamina anu mangeranan sadaya alam wal akibatu sareng ari ganjaran anu dipuji eta lil muttaqina tetepikeun jalma anu takwa kabeh. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalametan eta ala sayyidina muga tetep ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi. Mas'alatun hartosna ari ieu eta masalah. Idza kila di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun naon mal imanu lapad mal imanu ma ari naon perkara eta al imanu ngimankeun pal jawabu mangka ari jawabanana eta amantu lapad amantu. Amantu iman abdi billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi sareng ka pirang-pirang malaikatna Gusti Allah wa kutubihi sareng kana pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi sareng ka pirang-pirang utusanana Gusti Allah wal yaumil akhiri sareng kana poe akhir wal qadari sareng kana qadar khairihi tegesna saena itu qadar wasarihi sareng aweuna itu qadar minallahi ta'ala halna tetep ti Gusti Allah ta'ala. Mas'alatun hartosna ari ieu eta masalah. Idza kila di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun naon wa kaifatu minu lapad wa kaifatu minu kaifa halna kumaha tu minu iman anjeun billahi ka Gusti Allah. Pal jawabu mangka ari jawabanana eta innallaha ta'ala lapad innallaha ta'ala. Innallaha ta'ala sanyana Gusti Allah ta'ala eta ahadun anu sahiji itu Allah, hayyun tur anu hirup itu Allah, alimun tur anu uninga itu Allah, qadirun tur anu kawasa itu Allah, muridun tur anu kersa itu Allah, samiun tur anu nguping itu Allah, basirun tur anu ningali itu Allah, mutakalimun tur anu ngadauh itu Allah, bakin tur anu tetep itu Allah, kholakun tur anu ngadamel itu Allah, rozakun tur anu ngarizkian itu Allah, robun tur anu diibadahan itu Allah, wa malikun tur anu ngarajaan itu Allah, bila syarikin bari henteu aya anu ngarejengan, wala dodin sareng henteu aya bangsana, wala nadin sareng henteu aya anu nyarupaan. Mas'alatun hartosna ari ieu eta hiji masalah. Idza kila di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun naon wa kaifatu minu lapad wa kaifatu minu kaifa halna kumaha tu minu iman anjeun bil malaikati ka pirang-pirang malaikat. Pal jawabu mangka ari jawabanana eta annal malaikata lapad annal malaikata. Annal malaikata sanyana pirang-pirang malaikat eta asnapun pirang-pirang warna. Paminhum mangka eta tetep tina sapalihna itu asnap hamalatul arsy ari malaikat anu mikul aras. Wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna itu asnap hafuna ari malaikat anu ngurilingan aras. Wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna itu asnab ruhaniyuna ari malaikat ruhaniyun. Wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna itu asnab karubiyuna ari malaikat karubiyuna. Wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna itu asnab saparotun ari malaikat saparoh.
Jibrilu tegesna malaikat Jibril, wa Mikailu sareng malaikat Mikail, wa Israfilu sareng malaikat Israfil, wa Ijrailu sareng malaikat Ijrail, wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna itu asnaf hafadotun ari pirang-pirang malaikat anu ngaraksa, wa minhum sareng eta tetep tina itu sapalihna itu asnaf katabatun ari malaikat anu nuliskeun amal, wa kulluhum sareng ari sakabehna itu anu kabeh eta makhlukuna anu didamel kabeh ubaidullahi tur anu jadi abdina Gusti Allah, la yusopuna tur anu teu disipatan itu malaikat bidukuratin ku pirang-pirang sifat lalaki, wala biunusatin sareng teu disipatan ku sifat awewe, walaisa sareng teu aya lahum eta tetep ka itu malaikat naon sahwatun sahwat, wala nafsun sareng teu aya naon nafsu, wala abun sareng teu aya bapa, wala umun sareng teu aya indung, wala yasrobuna sareng tara ngaleueut itu malaikat, wala yakuluna sareng tara tuang itu malaikat, wala ya'suna sareng tara doraka itu malaikat Allah ka Gusti Allah, ma kana perkara amaro anu marentah itu Allah kana emak hum ka itu malaikat, wa yaf'aluna sareng sok midamel itu malaikat ma kana perkara yuk maruna anu diparentah itu malaikat kana itu emak, wa mahabbatuhum sareng ari cinta na ka malaikat eta sartul imani jadi syaratna iman, wa bugduhum sareng ari ngewa ka itu malaikat eta kuprun kupur, mas'alatun hartosna ari ieu eta masalah idakila di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun naon wa kaepatu minu lapad wa kaepatu minu kaepa halna kumaha tu minu iman anjeun bil kutubi kana pirang-pirang kitab, pal jawabu mangka ari jawabanana eta innallaha lapad innallaha sanyana Gusti Allah eta angzala ngalungsurkeun itu Allah al kutuba kana pirang-pirang kitab ala anbiyaihi ka pirang-pirang nabi na itu Allah, wahya sareng ari itu kutub eta munazzalatun anu diturunkeun ka pirang-pirang rasul na Gusti Allah, goeru makhluqatin tur anu henteu didamel ku makhluk, qodimatun tur anu heubeul bigoeri tanakudin tur anu henteu ikhtilaf dina maknana kalam, waman sareng ari sahabai jalma eta saka samang-samang mang itu man fiha dina itu kutub min ayatin kana saayat au kalimatin atawa kana sakalimah faqad kafaro mangka eta nyata kupur itu man masalatun wallah.